Neng. Orang Cianjur. Saha anu genjur Neng. Injur. Kenalan. Kayak kenalan. Aduh, kayak kenalan cenah. Kenalan Neng. Ngaranna Rini. Upami japrot ceprot hati lenggok hangsur tadinya kamar mandi mah lain penting Neng di mana Bu Mina? Cilegon. Kurang ngobrol di mana Neng Rini? Hayu. Kang Ceprot. Malam minggu, malam yang panjang. Malam minggu, malam yang ditunggu-tunggu. Buat Mang Ceprot. Wih, mantap. Aduh. Bari siaran Mang Ceprotnya Neng. Aduh. Pasti Bang Ceprot pengaruh baku Tuhan. Tuhan ega hui sobana. Da geus koplok, geus koplok. Aduh. Kurang bobogohan malam minggu, malam yang panjang. Malam minggu yang ditunggu-tunggu sama Mang Ceprot. Ini malam minggu teh meuli naon atuh kadaharan teh? Hadar angin. Martabak bangke Neng Rini. Oh, martabak bangkaulu. Ada tong cemburu. Kata mana sebenarnya? Jangan cocok. Neangan Ceprot. Semoga awal geli amprok di ditu. Aduh. Di mana ya awewe halus? Mantap itu. Jangan Cacat. Euy. Naon cacat gitu? Lain. Tot. Akan. Alat no. Naon nu ngalariju? Ya ampun. Lain. Alat no. Ina. Ya. Ayo deh. Acan. Ilok payung di depan ecan cawewe. Aduh aneh. Tot. Naon acan? Yang suka. Anak jual. Neng, urang jauh-jauh naik nama Neng Rini. Neng Rini, ayo nama orang jongjon bobogohan teh. Aya si Acan nu ngaganguna Neng Rini. Oh, Neng Rini sayang. Aduh pujaanku Neng Rini sayang. Jungjunan Ceprot yang paling mustajab malam minggu malam panjang. Neng Rini. Oh, Neng Rini. Gerak maghrib sampai serenun kayak bisu. Gali aku. Aduh.
Aduh, entong ngaleketek wae ning Rini. Cepet makin merangsang. Aduh. Jangan-jangan cepet pingsan di dieu. Ieu di geramang-geramang kuneng Rini mending ngantuk ieu ceprot. Aduh. Neng Rini sayang. Kita nyanyi yuk. Malam ini malam minggu. Malam minggu, malam yang ditunggu-tunggu. Berpacaran sama Neng Rini. Neng Rini sayang. Gini walai. Aiti. Iya. Kira-kira ya arek ka mana? Urang ka imah Bang Toyib. Oh, gerak. Ayo. Sing balik atuh sia teh tau naik motor teh. Ada hayang ki. Allahu Akbar. Heula. Engke di ditu di imah Bang Toyib. Teu kuat. Ayo geus naik buru-buru. Ka mesin kabel teh. Engke di ditu ngadongkihna ayo. Nek resek. Gimana teh? Gocan. Lamun geus turun. Gocan. Mana imah Bang Toyib teh ya? Entong huha wae kostumnya kan lada wae sia teh toh. Kostum udah lada wae. Aduh wae ah. Kira-kira urang ieu kabeletengan moal yang kieu heula. Wae gua di dieu. Aduh. Geus da gua di dieu tong lila-lila. Aya wae situ mah segala aya. Geus sana. Aya di hana Bang Toyib nawi teh. Ayo tuh lila-lila teuing lah. Ih teh eta tadi bijak geus. Sugan tujuh deureum ki nak kieu lila teuing. Nyanyi heula bari neguan citok ki. Ada badukeun. Tidak mengobati mesinnya. Umat kami turut dukun baca mantra dengan segelas air, lalu pasien digebuk, habek modar bener nih. Aduh, ngecan mana kita? Namun si sia teh gigiri pingan wae. Tarak tisasari gitu, ngegeram ngecangkeng, ketek toh, geus. Gecan, lamun geus disnatari motor laya, hah? Tapi si itu cicing wae euy. Aduh, mangkaning sing puring ka bulu birit. Toh, biasana si itu sak gegere wae kanda. Jika pandal gerepes teh geuning pos kitu. Toh. Gila. Lagi. Terus ini. Ada tuh granat. Meta lagi macet. Balai mayu ditembak. Lihat pada ya. Terus deh maju. Ini. Berumit tuh.
kembang. Menyan. Iya. Renyap tuh garana tuh. Terus lah. Udah kita buka lengan nih mah. Boy, saya gimana buka tukang? Gue. Duit tagihan teh. Si sukaan ya berbelanja. Belanja wae diutang-utangkeun. Teu malalayang tah jelema teh. Aduh, cekit. Balik nagihan. Aduh, cek rupanya barudak anu kurang ajar ka urang teh aya di dieu ieu. Tuh, si Eslem rupana erawan sineng. Haprok deui budak jadul gitu. Hei, kamana wae? Kamari geus nyokot rokok sabatang. Jeung es sabungkus siji sapalastik dari sabarang. Tapi isukan malam minggu isukan. Ibi aing teh gablek. Halo, mana anu bisa beleun? Orang mah teh nyokot. Ke ngarit ke isukan boga duit ke dibayar. Boga duit euy. Eta teu ngaku eta budak duaan cenah. Teu nyokot urang mah teh nyokot. Curing mamandi suka anu kamari ngarokok nyokot di urang. Kan teu ulin. Ya mayana rokok sabungkus bahkan lagi hiji. Yo anak nasi salut yo. Yo anak nasi yo si ceprot. Nya bener tah mana anak si ceprot. Pas bapana pas liang kai si ceprot ieu sarwana. Cerita. Minggu hareup. Astagfirullahaladzim. Meuni bulan hareup eta tibang rokok sabatang. Teu nyekel duit cito Ya, kurang dilapor-laporkeun ka indung bapana sia. Geus ngarakok halet kana oge. Tong cito. Teu bayar kurang tepok geus sia. Bayar. Oh iya di imah. Mal bener cito amuk-amukan ieu mah. Seperti geus acak-acak. Aduh. Jangan atuh. Aduh, cik itu punya pocong, cik itu mau pocong. Mau lepet.